Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Jumaah kaping 15 Mei 2026, insyaallah Jumaah anu barokah. Mangga urang lajengkeun masih dina surat Al-Mu'minun ayat ke-42 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansya'na, tuluy numbuhkeun kami saur Allah atawa nyiptakeun Allah mim ba'dihim saatosna binasa itu kaumna Nabi Nuh sareng binasana kaumna Nabi Hud anu teu iman ka Allah jeung Rasulna. Kurunan Allah nyiptakeun deui kurunan generasi akhorin anu sejen. Jadi generasi baru diciptakeun deui ku Allah saatosna binasa anu sateu acana. Nah kituna urang sadayana ieu teh generasi-generasi ti Nabi Adam nu kasabara puluh generasi, mungkin 100 generasi, wallahu alam. Jadi angin Allah nu uninga urang generasi kasabaraha. Saterusna watasbiku jeung teu bisa miheulaan, teu bisa sabko min umatin ti saurang umat ge kana naon ajalaha kana ajalna. Urang ge teu terang ajalna iraha maot iraha eta mah angin Allah nu uninga. Wa ma tastakhirun jeung teu bisa diakhirkeun diengkekeun. Da sabab maot mah ngadodoho, tah hati-hatina teh urang teh kudu siap-siap dina. Unggal ditena sabab Allah mah ngamaotan jami teh ngadodoho. Kana ajalaha wa ma yastakhirun, eta ajalna teh teu bisa diheulakeun atawa dilambatkeun, teu bisa diengkekeun. Upami waktosna maot wae margi maot mah ngadodoho. Saterusna summa arsalna, tuluy ngutus kami saur Allah rasuluna kana pirang-pirang utusan kami. Tataro bari berturut-turut ti Nabi Nuh ka Nabi Hud ka Nabi Musa terus berturut-turut sesuai sareng kaumna sareng zamanna masing-masing. Kullama jaa mangka samang-samang sadaratang saha rasul umatan ka tiap-tiap umat. Rasuluha kana itu rasulna atawa utusanana umat. Kadzabuhu mangka sok dibohongkeun ku umat-umat masing-masing eta rasul anu dikirim ku kami saur Allah. Patatba'na mangka diiringkeun ku kami ba'dohum ba'din eta kelompok maranehanana ba'don kana kelompok nu sejena. Waja'alnahum jeung dijadikan pirang-pirang golongan ku Allah hum ka itu jama-jama ahadisan kana jadi bahan carita. Jadi eta teh sejarah dugi ka ayeuna jadi bahan cerita. Tingawitan Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, Firaun, piramida, segala peninggalan zaman Nabi dugi ka ayeuna jadi ahadis, jadi sejarah bahan cerita. Wabudan mangka dibinasakeun, dihancurkeun liqaumin ka kaum-kaum la yu'minuna anu teu iman ka Allah jeung rasulna. Saterusna summa arsalna, tuluy ngutus kami saur Allah Musa ka Kangjeng Nabi Musa wa akhohu jeung dulurna Nabi Musa, tegasna lanceukna Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa Haruna nu namina Harun. Kamana ngutusna ka Firaun bi ayatina bari nyandak ayat-ayat kami, tegasna mukjizat ti kami ti Allah Subhanahu wa taala saur Allah. Wa sultani jeung keterangan kakawasaan anu dipaparinkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Musa mubinin bari nyata jeung jelas eta keteranganana. Saterusna kamana Nabi Musa teh diutusna waktos dilahirkeun, nyata waktos dilahirkeun teh sadaya budak lalaki dibunuh awewe diantepkeun eta mah zaman Nabi Musa. Nabi Harun mah ti payun sateu acan Nabi Musa.
Kamana ila Fir'auna ka Raja Fir'aun wa malaihi jeung kaumna Fir'aun atawa penguasana gegedean Fir'aun jeung bala tentarana Fir'aun. Pastakbaru mangka takabur itu Fir'aun, sombong ngaku Allah dirina sorangan. Wakanu mangka bukti, wakanu jeung bukti kauman eta kaum Fir'aun alin anu kumuluhur sombong ngecehkeun ngalecehkeun ka Bani Israil reng-rengan Kangjeng Nabi Musa eta macenada semah urang pribumi mah nyaeta kaum Gipti matak deui kaina Egyptian eta teh Gipti kaum Fir'aun suku Gipti. Saterasna waqaf faqalu jeung nyararita itu kaum Fir'aun anu minu naharek iman kitu cenah kuring sadayana libasyara ini kadua jelema ieu nya teh ka Harun sareng Musa mislina anu eta jelema teh sarua jeung urang wa qaumuhuma jeung kaum kaduana lana eta sadayana ka kuring pan cenah abiduna anu nyembah. Jadi hayang disembah Firaun mah ku sararea mung manehanana ngaku atau iman ka Musa jeung Harun sabab ngaku manehna Allah manehna diri sorangan kitu ku sombong-sombongna Firaun. Bakadzabu mangka dibudustakeun huma kaduana dibohongkeun teu percaya ka Musa jeung Harun. Fakanu mangka bukti minnal muhlikina eta Fir'aun dibinasakeun ku Allah dilelepkeun di laut Khulzum waktos nyebrang ka Palestina. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.